Pan Abi terus ngajelaskan kamari terus ngajelaskan bahwa tidak bisa transfer lewat WhatsApp. Kami di WhatsApp mah pada Pak, ya. ayo Pak, refresh saya WA, Mohon. SMS. Tadi teh pan nyugarkeun di TF lah, nah geuning di atas saudara balas-balas dibaca unggul. Oh, Bapak nu tadi nelponan teh. Anu kamari geuning anu ka dieu wae. Tadi teh ada terkagok. Cek saya teh nyungkeun ladi teh F2 juta. Dibaca unggul dibalas henteu. Deui kan kagok tadi depan ramalan. Pan anu kamari nyukeun nomor WA Abi. Mohon. Pan Abi terus ngajelaskan kamari terus ngajelaskan bahwa tidak bisa transfer lewat WhatsApp. Kami di WhatsApp mah pada naroskeun buka atau henteuna. Nya pan ratus biasa atuh surat kamari bukan nyukeun nomor WA ge pan urang teh beunang bila mana nuju aya repot nuju aya prayogi berapa teh santen. Ya itu pada pan karek tepang kamari. Tak acan kenal acan. Ini kan ieu pan nomor naroskeun eta WA sareng SMS teh walat kumaha. Masuk ke kieu tuh Bapak kalresan ka dieu, sok ke bade TF mah. Nah, desa katakan kuwi we dipayun anu sanes lah. Kami da di WA tentu da dibalas dibaca unggul. Nya mangga eta apa intina di Abi teu tiasa transfer lewat ya. Nah, ada sangaran kuwi we kana beda ngaramang beda mamang mata WA dibaca unggul. Ya. Eta mah kieu we. Mata teh tos we terus kana kata ngalangkung ayeuna mah nyaros kieu teh nya manawi we cetek kitu sugan. Setiasa Pak di Abi mah nama kedah transaksi di kios mangga eta mah. Begitu nya